Buciai, ngelai, amu cuy, bararahe besti tuh di dia mah. Iya definisi tumpeh-tumpeh lumer-lumer nu sabenerna teh besti. Taya urang ka Drang Baker anu aya di Jalan Panaitan. Lamun di tempat nu lain mah dibilang leutik, di dieu mah henteu kategorina cek urang mah cukup pisannya space-na. Mun ditanya bedana naon roti di dieu jeung di tempat lain. Jadi di dieu mah bestinya resep asli ti Jepang karena bakerna teh diajarna di Jepang besti di negeri Kolecer Awi. Roti teh make roti Hokkaido bun, lembut dan creamy, jadi tanpa pengawet, tanpa pelembut. Tepungna, susuna kabeh dikirim ti Jepang cenah besti di dieu teh. Proses dieuna oge itu di atas 12 jam besti. Jadi lamun aya nu ngomong teu ngeunah cek urang mah eta beda selera. Ai cek urang mah ieu Endolita Bambang Suganda besti rotina teh. Jadi nu hayang nyobaan roti khas Jepang besti teu kudu jauh-jauh ngapung make Kolecer Awi da eueuh Kolecer Awi na oge nya. Saran urang mah ka dieu mawa celemek besti soalna daharna bakal bararahe ieu teh. Sesuai ngaranna bisa-bisa urang mabok roti di dieu mah besti. Tah lamun urang mah di dieu teh favoritna anu Hokkaido bread Nutella bomb eta teh anu dibeulah teh langsung amu cuy geuning besti coklatna teh lumernya. Minuman anu cocokna cek urang mah jasmine passion fruit ieu teh tah lamun hararese ngomongna ke tunjuk we bestinya gambarna nu eta kitu. Tah ieu teh ngaran tempatna teh Drang Baker, alamatna teh di Jalan Panaitan nomor 14 Bandung.